Teu nanaon naha apan jelema nu boga ilmu mah hirupna lain di dunia tapi hirupna geus nganjang ka alam pageto. Jelema dihina ku batur, diledek di batur, dipitnah ku batur, kade di akhirat mulia lantaran hinaan batur, tapi sabalikna si eta anu ngahina dihinakeun saumur-umur tanpa aya mulyana. Weh. Tuh, amin berarti ieu nu kahina wae teh. Sok pikir ku ibu dihina batur, diledek batur, dipita batur, dituding batur. Si itu nu dorakana mata urang mah tong ngalawan, tapi engke di akhirat Allah nu bakal manglawankeun. Goreng patutna ibu dilebok ku si itu, maka kealusan si itu dibikeun ka awak ibu. Urang teu ibadah jiga batur tapi pahala loba lantaran dihina batur. Jero ieu teh ulah dikira jero. Ngan patokanana tong hayang ngalawan sakitu keun bae wios wae. Naha apan jelema nu boga ilmu mah kadua boga lapad alhamdulillah sadaya puji kagungan Gusti. Heeh berarti Allah nu kudu dipuji mah urang maledekeun, hinaeun, cacieun, makieun. Matak urang dihina diledek nya bae da puji manu Allah, urang mah teu boga hak dipuji. Matak hampura nana gerhana kieu teh ku mung dipuji. Matak biga geuning da ai ustad mah kuduna ge lain kieu. Abdi ge apal udang badag, gamis ngangsar, sorban ngagaplek, ta eta ajengan mah mustami teh narangtung geuning wilujeng sumping al mukarrom nyungkeun piduana kangopun anak kitu pan ka ustad mah pan urang mah karek turun tina mobil gejuk well eueuh nu salamualaikum atul mapah sim guring ti ditu ka dieu teh cikeneh sidi keur ngaji darwe surah nepi ka poho eta anak-anak Quran. Cek hate boa dianggap japati dek diadukeun. Tapi ibu tong keeng eta masa kadar bajuna kieu calanana kieu insyaallah da kuring ge sarua Islam keur ngomean hate nu sabenerna. Ya. Bener teh. Tuh tempo kadongdong. Apan kadongdong teh lemes luarna tapi remet eusina. Tuh tempo kalayar beurit cai beureum pikabitaeun tapi kerewes teh geuning racun. Kade hirup teh ulah sakadar alus awak tapi kudu alus jeung batin. Jelema alus batinna bakal katempo alus awakna, jelema ngalusan awak cantang tuh alus jeung batin-batinna. Lemes kulit limus, matak borok sararea kasar kayan kasur matak tibra dina kulem. Nganu ideal namah nya alus lahir nya alus batin, udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek hate na hade eta anu kudu ku ibu di guruan mah urang mah lain ditempo ge kieu. Aduh yang penting hate ada ibu ge heueuh tah jilbab ieu bawa karena ilmu hate da jilbab ieu mah atuh murah hargana ge nu 60 nu 80 nu 150 ta eta mah nu saragam jigana 65 eta murah nama gejeng murah bisa dibeli tah nu hese mah jilbab numutkeun penafsiran hate eta mah hese. Ibu ange jilbab ieu tuluykeun cek surat Al-Ahzab ayat 58 ngan kudu eling kudu ingat ibu bisa dijilbab munian kudu bisa jeung munian atuh bunian panona bunian ceulina bunian bibirna na teu era jilbab gede ngocobrot ngomongkeun batur na teu era jilbab badag kana gosip dungdak dengdek na teu era jilbab gede popolotot ka salaki. Tinggal bapak-bapak bari ngarenet ka ibu lebok ternyata. Jadi aya lahiriah aya batiniah. Lahir jeung batin idealna jelema alus lahir alus nyeta ieu teh nembongkeun ka teu sampurnaan. Teu sampurna kuring ge ibu. Asli matak kieu we. Daek heug teu kajeun.
dek resepek henteu bae. Naha heupan alhamdu sadaya puji lillahi kagungan Gusti Allah. Komo Rob teh nu ngadidik, anu ngatik, anu ngajaga, anu ngariksa, anu nyipta, anu miara. Ibu diciptakeun Allah, maka ibu ge dipiara ku Gusti Allah. Tong keeng sapanjang boga Allah mah boro-boro awak jelema sieur masih kana hirup, berarti aya dahareun anu leutik tibatan sieur. Komo ieu jalma tong keeng. Matak hirup manusia anu Rabbul Alamin narima kana perkara nu geus dibikeun ku Allah eueuh aral. Keun bae. Tong aral. Sangsara sing sabar salamet ku sabarna. Beunghar sing bager salamet ku bageurna. Nu bodoh alewoh salamet ku bodona. Nu pinter ngoncoran jelema bodoh salamet ku pinterna. Justru nu bakal cilaka malah nu bodoh. Sakapeung anu pinter, anu kapinteranana dipake ngahina jelema bodoh. Deuk ngahina mah teu kudu pinter, jadi jelema belat ge bisa. Bener ya? Keheul atuh da. Batak hirup alam padang poe panjang, nagara Tanjung Sampurna aya cangkang jeung eusina. Di mana atuh eusina teh? Eusi hate. Batak hate sing aralus, ucapan sing harade, perbuatan sing tawado. Entong ngaku. Rob narima. Ibu geus sampurna wayahna tarimakeun tong sok loba dirobah. Keur naon? Halis geus alus tong dikerok ganti ku patlot. Engke pica capekeun balik ti dieu cur hujan atuh leungit duanana. Keun we antep. Heuh nyata ngajedig ana ada alus. Bulu panon sakieu mah geus hade nama kejeung kudu dipanjangan. Keun we antep. Ibu ayeuna pan anu panjang bulu halis mah beuntak ge hese. Timpah balik mawa motor bulu panjang, bulu panon panjang, panti kusruk karena susukan. Tong sok ngarerepot diri. Tarimakeun perkara nu geus dibikeun ku Gusti Allah. Heudak mamah hideung bae. Teu kudu hayang diglowing, da teu burung we meunang jodoh. Da kajeun diglowing aya jodona jeung Udin mah anger. Moal mata krobah jadi menangkeun anak Jokowi. Tarimakeun, kariweuh-riweuh. Bener. Dek barang dahar eueuh deungeuna bae, nu penting mah asup kana beuteung bari sehat. Daripada rungsing hayang daging hayam meunang nganyuk, bener beuteung seubeuh ngan sirah jangar keur mayar. Tarimakeun hirup mah. Bener ya? Ya kuring oge, da teu hayang jadi mubalik teh henteu. Nah atuh deui eta ceramah, heueuh apan takdir mah teu bisa mawa kahayang, geus datang teu bisa ditolak. Bener tuh Bu? Datangna teu bisa ditolak, jeung takdir teu bisa dipikahayang. Lamun jelema gede kahayang, Allah moal mikeun. Da kahayang mah sumberna nafsu. Kunaon bet hayang jadi mubalik? Kunaon hayang terkenal? Haituna ngarah babari menang duit. Nah eta tujuanana. Apan innallaha ma'ana, saestuna Allah teh babarengan ejeung urang. Tah jalma nu alus teh jelema nu bareng ejeung dirina. Nah ieu pangajian bareng jeung Allah nyao. Isuk ayakeun deui pangajian, judulna anger santunan, nu ceramahna kudu ustad setempat. Nah mungkin jamaah lobana seperti ayeuna. Tah geus kajawab, berarti ibu teh ayeuna teh lain jeung Allah, jeung naon atuh hayang panggih jeung anuna TikTok. Leungit tah Allahna. Naon bedana kuring jeung batu? Naon bedana kuring jeung patung? Lamun ibu nyanyung-nyanyung kuring, lamun ibu muja-muja kuring. Sing inget nana gerhana manusia biasa nu teu kudu disanjung jeung dipuja-puja. Apakah nana gerhana ceramahna jeung Allah? Teuing. Pecakan deui tahun hareup ulem tong dibayar saperak-perak acan, datang moal. Suudon. Pan tadi teh kudu hate bersih. Na teu neurak-neurak ieu ceramah. Lamun kuring ceramah teu dibayar, nepi ka teu datang, berarti catet nana gerhana ceramah lain jeung Allah, jeung naon? Jeung duit. Saha atuh nu bareng jeung Allah? Kuring boga guru kuring ti Ciamis,
Abah Dodo Duriat baheula nyebutkeun hakikatna maneh kudu bisa ngahargaan mah jelema nu teu meunang duit-duit acan. Saha eta cing teh bah? Tuh ustad anu ngajar Iqra di musola leutik. Laras apa? Ustad nu aya di tempat ieu anu ngajar budak ukur limaan, digaji henteu, dititipkeun henteu. Budak eueuh 3 teu naon, indungna teu geblek cado deui. Ridho we eta ustad temandang buruhan, temandang duit, eta nu kumaneh dihargaan teh kitu cek guru kuring. Jadi lamun ayeuna kuring ceramah kieu bah, tuluy teu dibayar nepi ka teu datang, berarti kuring lain jeung Allah, jeung duit. Timpah cek ibu teh bener euy kaharti, geus engke di mah ulem deui keun bae teu boga duit ge. Apanan kuring hayang jeung Allah, ibu ge nu ngulem kudu bareng jeung Allah. Jadi ibu barang bere sodakoh di titah Allah, kuring oge ceramah di titah Allah. Yuk urang pada bareng jeung Gusti Allah atuh. Cek ibu teh rada galau. Kunaon ibu kikieuan? Naon itu? Ya innallaha ma'ana teh berat. Apakah jalma salat jeung Allah? Teuing. Lamun jelema salatna bareng jeung Allah bakal katempo bubar salat. Bubar salat ge bakal katempo akhlak salat. Ari salat tungkul apa? Berarti salat tungkul teh gambaran lalakon hirup. Yen urang ge geus salat teh kudu anger tungkul. Ai tungkul teh gambaran tawado. Parantos urang salat beres salat tawado. Gitu. Tuluy salat geuning aya takbir Allahu Akbar. Naon takbir? Ibu lalajo film perang, angkat tangan, diangkat leungeunna, teu dibedil, teu ditembak. Artina angkat tangan teh pasrah sumrah. Tah jelema salat mah masrahkeun sabeuleugeuh nyeri hirup ka Allah taala, matak tong sok ngabisani kana perkara nu kajadian ka batur. Naha takdirna? Kahartos ya. Batur jadi rana diomongkeun nanaonan da sadik eueuh nu hayang eta mah bagian tina takdirna. Laras Bu. Nah ibu ungeukna tarik buarana. Da Allah menyelamatkeun manusia lain ku cara manusia tapi ku cara Allah ngan manusia sok nyanyahwanan. Ibu pernah piknik mayar 1 juta eudeuh piknik. Kupak kepek tengah peuting nyeun bala-bala comro jeung misro aipek teh kasarean lep we nepi ka subuh ditinggalkeun eta ibu mangkaning duit geus nepi amek moal teu beak dengkak RT gelo jamaah pangajian teh lalieur teu cara kana butuhna duitna dicokot aing teu dibawa lol salaki ti kamar maneh deui lain ngahudangkeun pan sidik deuk piknik amek teh Pak. Cicing ibu teh ngalempreh jam 8 cetrek kana TV. Ternyata aya berita bus dari Cianjur asup kana jurang maot kabehanana deuk amek. Mung kudu amek. Jadi Allah deuk nyalametkeun manusia moal kalogikaan ku manusia Pak. Bisa jadi tatangga urang sangsara, bisa jadi Allah deuk nyalametkeun ku sangsarana. Kunaon si itu beunghar bisa jadi Allah deuk nyalametkeun ku kabeungharan maka gerak tempo jelema beunghar anu bager lain ngadak-adak sangsara kalah ka beuki beunghar. Kunaon eta dititipan harta lantaran hatena bager ngan anu beunghar pedit bandungan tong-tong hirupna beak ku anak incuna. Aduh genah ya ceramah jeung ungeuk ongko sadar ongko bari ceuk hatena urang ongko. Ibu baheula bobogohan jeung nu kasep bari beunghar. Ternyata teu tulus. Ai jadi jeung nu petot. Nyeri nepi ka detik ayeuna. Lantaran ibu nyahona kasep beunghar. Ternyata aya berita ti tetangga untung maneh teu tulus jeung si itu. Nah, ternyata awet rajet rumah tangga gonta-ganti wae pamajikan, boga modalnya kasepnya beunghar. Ceuk ibu sujud syukur alhamdulillah menang kuno petot. Nah, jongjon hate teu hayangeun salingkuh. Nah, da teu payu. Inilah cara Allah nyelametkeun manusia. Bener. Hayang batur ngecelok duit ka ibu.
tuluy teu mayar-mayar sabulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 1 tahun 2 tahun eta teh cara Allah deuk nyalametkeun harta ibu kade ya ungeuk kungkul di dieu ibu teh ngeclok batur teh ka ibu janji sabulan 1 tahun teu mayar-mayar geus tong dibibirang matak teu mayar ge mungkin teu boga ibu teu burung hirup harta teu ngurangan anak saroleh salaki tetep naon nu jadi rugina mending ge ibu tepungan bisi maneh bener henteu boga geus we kopkeur maneh bisi ieu teh cara Allah deuk nyalametkeun harta kuring tina perkara doraka kuring beres lamun jelema mikirna kitu tuh nu baroga hutang keprok dah yang dibebaskeun nya cara Allah dek nyalametkeun manusia teu kaharti bener bu tah matakna hirup teh hayang barokah al barokatu huwa ziyadatul khair nyieun alus hasilna kudu alus nyieun alus nambahan deui alus salat alus maka bubar salat bakal katempo akhlak nu alus tah eta nu disebut barokah ieu pangajian alus maka bubar ti dieu wayahna kudu nyieun kaalusan bisi goreng kasalaki bubar ti dieu gewatangkeup aya ceuk salaki teh kunaon balik pangajian mana jadi lebah tobat isukna teh ceuk salaki mah wayahna ngaos deui nah bapa miwarang wae aya robah dibere ku salaki leutik nuhun dibere gede nuhun anger sifatna teu sugan gede nuhun aya leutik beng nahi kanana geus poho kana nilai kaalusan matak barokah teh berat Pak ayana na awak ibu sok niatan barokah teh geura cekel geura cokot geura tunda tumerep sumerep larap tumerepkeun kana diri sumerepkeun kana rasa larapkeun kana perilaku jelema bakal jongjon bakal kalem bakal tenang lamun dirina tumerep ecek elmuna sumerep kana rasana rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur bingung urang sehingga jelema nu boga elmu bakal bisa ngarasakeun kasusah batur lol we ieu kegiatan santunan yatim piatu ieu teh naon ide kieu teh naon ngarasakeun kahina kahirupan yatim ibu memboga budak ditungtun dituyun ku inung bapak hayang baju dipangmelikeun hayang sapatu dipangmeserkeun hayang kopiah dipanggaleuhkeun hayang motor ge dipanganyukeun tapi yatim jeung ngaran yatim piatu inung bapak geus eueuh rek saha menta lamun lain umat Islam anu balageurna rasakeun kaayaan itu maka urang bakal dipikat cinta ku Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak yatim sanes nini yatim soalnya belah ditu aya nu ngacung ma oge cenah da yatim kumaha emak we anak yatim ngan urang oge Pak jujur ku ayana santunan anak yatim ieu sok ngayakeun satahun sakali nya acan nepi teh santunan satahun sakali acan nepi naha budak kurang ge dibere tuang unggal poe budak kurang ge dibere rasiko unggal poe santunan anak yatim satahun sakali nah memangna budak yatim hirupna satahun sakali lamun bisa mahayu urang tiap poe da babari atuh ieu nu hadir ribuan asli aya 1.500 we nu hadir aya sumpah ku abdi dihitung 1.500 lamun 1.500 ngaluarkeun duit tong gede 5.000 perak ti saurang 5 kali 1.500 jelema 15 juta bener Bu bener Pak 15 juta ieu yatim sabaraha hiji tinggal tepungan sakolana cenah bebas tinggal tempo bisi bajuna soek pangmelikeun tinggal tempo beasna eueuh pangmeserkeun iya nu disebut barokah pengajian teh Pak da ieu mah hanya sebatas seremonial nana gerhana datangkeun jamaah hadirkeun ayakeun acara santunan anak yatim bubar kuring heuh kitu we engke teh ditanya pan kudu di imah
di mana bieu pangaosan sanu ceramahna nana gerhana kumaha kitu we rame geus we. Naon dampakna? Maka kuring mengajak ka sararea ustad mah tong sok dibeda-beda. Eueuh ngaran ustad Kanang, eueuh ngaran ustad Konang, eueuh anger nu kudu dihargaan mah lain ustad nu jauh, ustad nu deukeut hargaan. Ibu maot di tahlilan kudu deukeut, ibu maot di mandian kudu deukeut, ibu maot di salatan kudu deukeut. Kuring mah jelema jauh, ibu maot moal datang ka dieu deuk naon wawuge henteu. Hargaan mah tah ustad nu deukeut, bener. Mata ka kuring mah ulah nyebut al-mukarrom. Al-mukarrom nana gerhana maka jeung al-mukarrom hiji urang mah diulem, kadua dibayar. Al-mukarrom mah jujur anu teu dibayar. Ta eta al-mukarrom mah nu mana anu ngajar budak Iqra ditajug leutik bari teu dihargaan ku duit. Eta al-mukarrom. Ceuk ibu teh bener euy ceramahna ka harti geus wae anu cenah urang uji. Deuk nguji naon ari ibu? Pak Ustad pan ayeuna teh Pak Ustad teh bakal kengeng amplop. Terus tah ceuk Ustad pisan kudu nyaah ka yatim, kudu nyaah ka miskin, kudu nyaah ka nu susah. Nya demi Allah, tah kieu we ayeuna mah ka panitia rek diusulkeun, tong dibikeun ka Ustad urang bagikeun di dieu ka yatim. Heuh cicing heula ulah ka keprok. Kumaha ceuk kuring jawabanana? Tong kitu. Angernya dibawa kana gawe mah jelema hese, bener. Nya matak ibu lalajo ayeuna kuring ceramah ampura karek ilmu bahasa can katempo ilmu amal. Mata kuring sadar lamun batur ngewa ka kuring wajar, da kuring karek nyekelan ilmu ngomong can katempo ilmu amal, ilmu pagawean. Ameureun ibu ge sarua. Jokot nah jeung gebro. Sodako nah jeung gebro henteu. Mata kabarokahan ilmu aya dina pagawean, kabarokahan umur aya dina kamanfaatan, kabarokahan harta ieu fakir miskin anak yatim kabere ku harta urang ieu teh barokah harta. Barokah tina rumah tangga sakinah mawadah warohmah, barokahna masjid lobana anu ka masjid, barokahna Quran dibaca, barokahna ieu pengajian diamalkeun. Inilah barokah. Matak ieu santunan anak yatim teh sabenerna lain urang, lain budak yatim kudu nuhun ka urang, tapi urang kudu nuhun ka budak yatim. Nah, apan jawaban doa ibu? Ya Allah paparin abdi kasayan, bener? Ya Allah paparin abdi kasayan dunia jeung akhirat. Ayana budak yatim teh keur mukakeun kahadean di alam akhirat. Ari ongko hayang kahadean dunia akhirat, yatim diantep, nu susah diantep, nu bingung teu ditulung. Kahadean nu mana nu ku ibu diarep-arep. Lamun bener ibu menta kahadean dunia jeung akhirat, dunia gerajieun atuh kahadean di alam dunia, maka Allah mikeun kahadean di dunia. Jeung akhirat jieun kahadean di dunia bekal keur alam akhirat. Matak urang kudu nuhun ka budak yatim geus mukakeun lawang kahadean akhirat keur bekal jaga cengcelengan urang masing-masing. Lol nu musafir ka imah ibu bari seuri mere duit teh di mana Asep? Di Cimaung. Beban urang di Cimaung. Aya naon ka dieu? Abdi teh musafir ibu. Aya ya 10.000 nuhun Asep. Nama kejeng nuhun, apan ibu apal eta duit 10.000 ditereuy dituang ku ibu ngan saukur jadi naon, tapi dibikeun kasih eta berharga leuwih ti naon. Nuhun Asep. Matak lamun barang bere teh kudu loba nuhun, ulah ieu mah mere saeutik dibabetkeun, dialungkeun. Jeung matak nganyerikeun hate, matak jawaban doa hayang hade dunia hayang hade akhirat. Pelak bonteng jadi bonteng, melak cabe jadi cabe, melak goreng jadi goreng, melak hade jadi hade. Di akhirat menang kahadean, bongan di dunia nyieun kahadean. Di akhirat menang kagorengan, bongal di adam dunia melakna kagoreng. Well, ibu teleman, ibu osok melak pare.
Lak pare nu dipelak pare sadar teu aya nu teu dipelak bakal jadi naon ngaranna eceng jukut jajangkungan genyer bapak ge pan nyieun balong melak lauk tapi naha bangkong milu hirup urang oge lalaki ngimahan ka pamajikan nyieun imah keur pamajikan tapi beurit jeung cak-cak ge ngiring milu hirup kunaon eta kade awak urang teh seperti pepelakan melak hade kade nu teu dipelak sok jadi naon ujub teu dipelak tapi jadi geus barang bere ka batur eta teh melak tapi naha ditanya ku batur di mana bieu jiga nu cangkeul tos ngabagikeun sembako ti nu sangsara teu dipelak nu kituna mah henteu matak hirup kudu dengan hirup anger nu ngaran hirup kudu apik dina ibadah sok sieun muncul penyakit hate ngarasa aing panghadena bener kolbi hate kauli ucapan fi'li pagawean barokahna ilmu ku amal barokahna harta ku sodako barokahna umur ku manfaat barokahna masjid ku dieusian barokahna Quran ku dibaca barokahna pangajian ku migawe bubar ti dieu barokah geuwat sekelah kudu robah sifat hirup nu goreng ka inung bapa geuwat tepungan mungpang mengpeng inung bapa araraya dageus eueuh mah ukurang ukur bisa nyeri hate ibu teh baheula teh hohoak jeung sesentak kanu ngaran kolot nalika aya kahayang teu dibere kolot dianggapna seolah-olah teu bager alias pedit nyerieun kolot nyerieun ngan teu katempo dina rarayana hatena mangoceak ngajerit Gusti ngalahirkeun manehna teh nyeri aya nu leuwih nyeri tibatan ngalahirkeun naon eta nalika anak wani hohoak jeung sesentak ka kolot leuwih nyeri batan ngalahirkeunana bener bari ieu teh nu datang teh jelema baredegong makejung naha teu sadar Pak ibu ngalaman umur 7 tahun 8 tahun 8 tahun dititah ku kolot nyai pangmencetankeun sirah osok ngagugu nu osok nu tara nyai pangmencetankeun cangkeng macarangkeul osok ngagugu heuh lolobana osok tara nyao ayeuna mah ibu geus kolot hayang aya nu ngageroan nyai pangmencetankeun sirah geus moal terjadi nyai pangmencetankeun tonggong geus moal terjadi hayang urang boga kasusah ngadu ka kolot hayang urang cicing dina lahunan kolot hayang dina golodog disiaran ku kolot geus moal terjadi naon sababna indungna geus rup ku padung rap ku lemah katuruban taneuh beureum ngoceak maratan jagat ngajerit maratan langit leuheung urusan dunia tapi lamun urusan dosa anak moal balik kahirupan di alam dunia di akhirat ku Allah moal dibikeun sawarga seungit lagi moal ngangseuk lamun inung bapa teu mika ridho kanu jadi anak-anakna weh matak bubar ti dieu wayahna tepungan kolot matak abdi mah minta doa tara kanu jauh kanu deukeut we kolot cing teh Pak doakeun dapun biang mah pan sidik tos ngantunkeun 100 poena teh ke kaping 8 ka mana cenah maneh ka Cianjur cing teh Pak dapun bapa mah aya keneh barek naon pangaosan kira-kira cenah teh Cianjur mawa naon maneh cing teh teuing da teu apa cenah ning kamari mah maneh ti Subang mawa beas geuning pareret mah cenah ti Tasik geuning ari ganas mah ti Subang geuning ari duren mah ti Majalengka ari borondong mah ti Majalaya ari ayeuna cenah ti mana Cianjur heuh mawa naon heuh teuing kumaha engkewe cing teh brehna tah lamun abdi teu barang bawa teh bapak abdi sok rada molotot nah cenah maneh teh lain teh Cianjur nepi ka lengoh ai abdi jelema jujur daripada pi omongan hampura Pak diolok luhureun panggung beak dengkak ai teu mere sugemakeun kahayang kolot jamin kahirupan kolot maka Allah nu bakal ngajamin kahirupan anak bener Bu iya geuning sumber kebahagiaan teh urang wawuh jeung Allah urang wawuh jeung Nabi
anger Allah mah nitipkeun karidoanana ka inung jeung bapana. Ridallahu fi ridho walidain wasutullahi fi sutil walidain. Ridho Allah gumantung ridho inung bapa, murka Allah gumantung murkana inung bapa. Keun da ieu mah geus kolot ngan kade ka neng-neng ngaran taat ka kolot teh sok loba godaan. Kunaon godaanana? Bebengok beger. Dangaran beger mah hese di pager ti handap nolol ti luhur, pager ti luhur nolol ti handap. Kumaha we baheula ibu geuning. Keur ngaran beger mah dicarek ku kolot majarkeun teh teu gaul. Ayeuna pan kaduhungna mah ternyata rumah tangga teh henteu ngalebokan cinta. Bener kok. Baheula mah isuk-isuk ditanya, "Kamu udah makan belum?" Kumaha cek budak awewena, "Ih makasih ya kamu perhatian banget sama aku." Iya dahar teh lain kudu ditanya, kirim beas Udin. Peting-peting ditanya keneh, "Kamu udah tidur belum?" Logika main. Nah, matak ngabalas ge meureun acan sare. Nama kejeng kudu ditanya udah tidur belum? Eta teh cinta teh jadi boloon geuning. Jatuh ti tajong, kumaha cek kabogona, "Kamu sakit?" Kumaha cek budak awewena, "Iya, kamu perhatian sama aku." Coba nugas kolot kieu, jatuh ti tajong. Kumaha cek bapak, "Eta batu eta cokor, neuleuh atuh." Matak tong sok katipu ku nu ngaran cinta. Nu paling parah, ongkoh cinta sagala dibikeun. Komo aya bahasa engke keur aa, ayeuna keur aa, reuneuh belegog atuh ah. Bener Bu. Kade ibu pangjagakeun budak ibu, pangjagakeun budak bapak. Nah poe ayeuna zaman ayeuna loba pisan halangan, godaan, rintangan, deuk patuh ka kolot teh. Usia SD mah bener patuh, SMP geus rada beger, geus rada ngajangi lek kanu ngaran kolot. Bener. Maka engke di akhirat Nabi moal bisa mere sapaat ka saha? Ka jalma anu goreng patut kalakuan kanu ngaran inung bapa. Nabi moal mere sapaat, nolak ibadahna, nolak salatna, nolak zakatna, nolak saumna. Naha sabab aya inung bapa nyeri hate ku bibirna. Iya budak yatim, eueuh inungan, eueuh bapaan. Urang aku bahwa urang umat Islam adalah inungna, bahwa urang umat Islam adalah bapakna. Kumaha ceuk Nabi, engke di akhirat bakal aya jalma seperti curug jeung jajangkung ngarendeng ejeung kami. Saha eta ya Rasul? Jalma nu nyaah ka budak yatim. Kumaha ari Nabi cara mika nyaahna? Ditanya boga indung henteu, boga bapa henteu. Ceuk Nabi teh daek anjeun boga bapa, kantenan Muhammad adalah bapa anjeun. Disakolakeun, dididik, dibiayaan, akhirna budak yatim teu dibuli, budak yatim teu dihina. Naha Nabi Muhammad adalah bapana. Tah di dieu lamun mah aya kades nurutan geura sok jigah kitu. Ceuk kades teh sabar hiji budak yatim teh aya 30, ceuk kades teh deukeun kukuring 10, sakolakeun, biayaan, yatim moal dibuli, moal dihina. Naha bapa angkatna seorang kades. Lol ustad, ceuk ustad teh abdi 10, biayaan sakolana, rasikoan kehidupanana, moal matak jadi sangsara, maka yatim moal dibuli, moal dihina. Naha bapa angkatna seorang ustad. Lol nana gerhana 50. Nah loba-loba teuing ngaranna ge ngalamun bebas deuk 100 oge. Abdi 50, budak yatim moal dibuli, moal dihina, moal diledek. Naha bapa angkatna seorang nana gerhana. Lol jamaah pangajian, abdi ge eudeuh 15, budak yatim moal diheureuyan batur, moal dihina batur. Indungna adalah majelis taklim nu aya di masjid. Yatim bakal sejahtera, yatim bakal makmur lamun umat Islam geus nembongkeun sifat ilmu kabageuran dina hirupna. Weh. Heueuh dok kitu. Insyaallah. Pun lanceuk nuju ngabangun pesantren saurna di dieu Kang ya. Ono ieu Ibu sasiereun sabeunyereun urang bantuan deuk sabaraha we saridona nya. Insyaallah panginten ku panitia tos disiapkeun sorbana. Atuh sok atuh. Hayang bari nempok. Ku kepo nanya urang. Nya saikhlasna. Henteu mangga. Mana sorbana Pak?
Ibu bari maca sholawatnya ngarah indah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lajeng. Aja. Ya Kang. Kepo. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allah